Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa tepang dangu deui nya. Sanaos lambat dina kanyataanana hampura anu kateda tina sagala rupi kakirangan anu teu acan tiasa konsisten dina sim kuring midangkeun pagelaran dongeng Sunda Mang Sobri para mitra. Nanging ku ayana ieu waktos mangga atuh urang lajengkeun deui hanca dongeng nyaeta kana bagean ka-16. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae ieu dongeng Mang Sobri nyaeta ngalajengkeun dina bagean ka-16. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, wirehna Mang Sobri ngerasa bungah dina ayana bangkong nu kaetang loba. Sanaos keung tapi janten panceg ka bunga dina lampah usaha anjeunna dipeuting kiwari pikeun ngala bangkong nu bakal ditimbang hasilna ka Kang Ojak dina waktos isuk-isuk para mitra. Tangtos hal ieu teh sok milah ka istilah mun jalma keur kenging ka bunga sok sanaos hutang sagunung bakal poho. Lengoh ngaligincing ku banget sangatna eta rasa kabunga. Nanging dina saprakna di satengahing waktos anjeunna nyadukan bangkong aya sakolebat cahaya bodas nu nembag ka tatangkalan waru nu doyong nu teu jauh posisi anjeunna langtung harita para mitra. Anu tangtos janten nimbulkeun rasa kareuas ka Mang Sobri anu nyaksian kana eta kajadian. Astagfirullah, astagfirullah. Naon eta aduh ya Allah reuas kuring nempona. Ngadadak si cahya bodas teh ngaleungit tur ganti ngaluarkeun haseup bodas nu teu lami ngawujud hiji ririwa leutik para mitra. Pangawakanana lir ibarat hui buntet. Awakna bodas cacas lebu nu kacampur kapur. Sanaos leutik tapi aya sihungan para mitra. Huluna buleud jeung sirahna teu aya rambutan. Nu teu jauh jeung bahasa umum disabatna eta ririwa teh kalebetna bangsa tuyul alasan para mitra. Ya Allah, naon eta euy? Bangkong lain eta teh nya. Geuning wujudna kitu. Eta ku buntet siga huy kitu geuning euy. Tapi hirup eta geuningan atuh. Mang Sobri ku ukur cicing nempokeun ka eta ririwa boncel. Nu pada silih tempoan harita mah para mitra. Rasa hate Mang Sobri ngarasa geus teu beres ieu tempat. Nu antupna nyadarkeun pangrasa maneh yen eta teh disidik yakin bangsana para dedemit di alas bulang. Aduh, yakin we dedemit alas bulang ieu mah. Tapi da lain rek ngaganggu alas kuring mah. Nanging numpang ngala rejeki we atuh ieu teh buyut tina sato bangkong anu aya di ieu alas. Sadar gunam hate Mang Sobri nu harita pinuh rasa hariwang para mitra. Nyaeta sok kahariwangan yen bahaya teh nuju ngadeukeut ka dirina. Manusia, tolongan uing. Kocap si ririwa ka Mang Sobri. Bari angger cicing di tangkal waru tapi melong siga nu bener butuh ditulung para mitra. Kela. Eta teh maneh nu ngomong sugan nu minta tulung ka dewek.
Tembal Mang Sobri kasih Ririwa bari tetep waspada. Anjeuna oge sadar yen nu di hareupanana eta teh bangsa Ririwa lain bangsa manusia teh ya para mitra. Nuhun uing anu minta tulungan uing atuh ieu teh. Uing nuju di udak-udak ku prajurit kerajaan bangsa dewek. Tulungan manusia. Kocap si Ririwa yen mastikeun bahwa anjeunna leres ngabutuhkeun pitulungna ti Mang Sobri harita teh. Nah atuh make dudak-udak ku prajurit sagala. Nyin salah meureunya maneh teh ka ratu di ditu. Tembal Mang Sobri bari rasa leuwih waspada sok bilihna aya hal-hal di satu kangen maksad harita Ririwa para mitra. Tulung manusia, kuring terek di panjara di Laut Asbar. Nyaeta hiji lautan anu pinuh ku sina goib. Tempat panjaraan bangsa Dedemit. Sing saha nu geus abus ka panjara eta moal aya kasempetan liar atanapi balik deui sakum kahirupan umumna bangsa alam masing-masing. Anapun tiasa kuring diburu teh peda kuring teh nulungan putri salaku tuang putri cikal ratu bangsa Dedemit anu nuju disiksa ku bala tamtamana ratu Dedemit peda geus bogoh ka kuring salaku rakyat biasa. Maklum atulah cara ada di bangsa kuring mah teu meunang darah karatuan teh kedah ngajodoh ka rakyat biasa. Janten mun kajantenan wayahna jadi eta putri teh kedah dihukum ribu-ribu tahun nepi ka ngaku tobat. Moal bakal ngalanggar cara adat anu tos dijanten katangtosan di eta kerajaan Demit. Nya tuh kulantaran kuring teh karunya oge. Kadituna ada kuring geus sarua bogoh. Saru teu boga atuh da geulis. Ku kuring teh dibuka kunci lawang panjaraanana teh. Kuring nyolong ka panjaga diakalan sakumaha we eta mah bisana. Ya singkat carita mah kabuka. Terus putri teh dilumpatkeun ku kuring ka arah kalir nu teuing oge nasibna. Duka kumaha ayeuna teh eta duh putri nu geulis kadeuda akang. Ari kuring ka arah kulon nya kaleresan aya hawa manusia di dieu teh. Atuh kuring teh langsung we lumpat ngapung sajurelat menclok di tangkal nu miharep mah di dinya bisa nulungan ka kula nun. Kocap si Ririwa ngabeberkeun perkawis cukang lantaranana di udag-udag ku prajurit bangsa Dedemit ka Mang Sobri para mitra. Atuh nu janten Mang Sobri teh asa percaya jeung henteu kana kajadian anu di alaman anjeunna bieu. Asa emut ka carita-carita kolot kapungkur di alam pangdongengan. Para mitra kaum dangu, rehna Mang Sobri nampi carita ti Ririwa. Kada sabab nyuhun tulungna ka anjeunna, Mang Sobri jol rasa karunya ka nasib si eta Ririwa. Sanaos bari sieun tapi teteg keur ngawanikeun diri ngadeukeut ka eta Ririwa. Yakin maneh teh butuh pitulung kuring. Naon jaminanana kasalametan pikeun dewek mun nya nulungan ka maneh teh Demit? Taros Mang Sobri bari ngadeukeut ka tangkal waru para mitra. Teras cled turun oge si Ririwa siga manuk ketilang anu turun tina tangkean tangkal penceledan. Nya harita pahareup-hareup kagambarkeun sapertos raksasa nu keur nyang hareupan sato leutik. Teras cled si Ririwa kahareupeun Mang Sobri pas dina tangkal leutik cabang wiwit waru nu doyong teh. Nu posisina dihareupeun pisan kana rarai Mang Sobri. Ulah sieun manusia, kuring mah da wujudna ge kieu leutik, undul jeung aya siungan. Bangsa manusia umum nyabatkeun ka bangsa kami teh, nyabatkeunana teh tuyul. Mang Sobri langsung ngagebeg. Kaget ngadanguna jeung karek ngalaman saumur hirup panggih jeung bangsa tuyul para mitra. Tuyul. Maneh teh jadi teh itu bangsa tuyul kitu maksudna?
Taros kaget Mang Sobri kasih tuyul. Sumuhun tuyul urang teh. Tembal eta si tuyul bari merong ka Mang Sobri para mitra. Atuh, tuyul mah bisa nyokot duit merenya kangge ngabakti kadunungan. Kocap Mang Sobri bari ku heureuy kasih tuyul. Pasti atuh juragan pasti. Bujeng duit, emas, perak, inten permata ge sanggup juragan. Bangsa kuring mah. Tembal si tuyul ka Mang Sobri nu asa caket geus nganggep kadunungan para mitra. Moal kuring mah Yul, moal. Teu hayang beunghar kulantaran kitu, komo eta teh ladang nyolong nu dialatan ku sia. Jeung aing mah kana kahayang kitu teh jauh. Kajen kene urang mah hirup sangsara asal barokah hirup we urang mah. Kocap Mang Sobri bari gede rasa kayakin kana tetegna iman ka pangeran para mitra. Nya atuh kieu we juragan. Tulungan urang. Urang mah moal rek kieu, moal rek kitu ka didinya. Atanapi nyolong duit moal kangge didinya moal. Asal bisa ditulungan ge kuring mah bagja pisan. Yakin sing percaya kula moal rek nyusahkeun ka didinya. Tapi salaku rasa atur nuhunna kuring ka juragan. Kuring nyuhun ditarimakeun naon wae kajadian hal nu sakintena engke teh teu lebet kana akal eta kedah laksana kawujud kangge salira wayahna kedah ditarima. Ulah nepi ka henteu juragan. Si tuyul mere bahasa nu ngajantenkeun rasa pangeunteungan pikir kangge Mang Sobri kana medar maksad jeung maknana para mitra. Kela. Maksudna teh kumaha ieu teh Yul? Ieu kuring teh teu ngarti ieu teh. Maksud maneh teh ngomong kumaha ieu teh? Tandes walar Mang Sobri kasih tuyul para mitra. Ulah Yul lah juragan ulah. Nyebut kuring teh ulah tuyul. Sebut we kuring mah gacrit. Deh tanah misim kuring mah. Maksud urang mah kieu ya. Naon wae kajadian kahareup anu matak nyieun rasa aneh nu utamina salamet kangge didinya ulah nolak jeung ulah subaha juragan. Ulah aneh ku cara goib dan nu kieu mah jalan laksa. Bangsana urang lain bangsa manusia. Juragan mah ukur tarima beres we. Teu meunang nolaknya sabab ieu mah rasa bakti. Walas dewek ngahaturkeun nuhun kadidinya salaku juragan anu kantos dek nulungan kuring. Waler si tuyul harita teh kalawan ngulang nandes negeskeun maksad disatukangeun kocap basa anjeunna ka Mang Sobri para mitra. Oh kitu cerit. Jadi ngaran teh ceritnya. Pami kitu mah mangga we atuh cerita. Ngan urang mah ayeuna teh kedah kumaha atuh pikeun nulungan didinya teh. Jeung kumaha ieu perkawis kangge dahar maneh teh. Da sok aya cenah nu nyebatkeun mun jelema ngukut tuyul aya nu kedah nyusuan maneh Yul. Najis teuing atuh pami pamajikan dewek kudu kitu. Nyaeta artina pamajikan dewek kudu nyusuan maneh mah. Tembal Mang Sobri kasih tuyul bari negeskeun ucap salian tinaroskeun kedah naon jeung kumaha pikeun nulungan si tuyul para mitra. Moal juragan moal. Kuring moal nungtut sabijil beas oge ka juragan. Atanapi ka kaluargi juragan moal ngarepotkeun. Moal juragan teu kedah repot minuhan pangabutuh dewek. Sabab nu kitu mah anging bakal soteh mun jelas jelmana aya perjanjian jeung kuncen nu ngalebur sabagawe ku nungtut tuyul. Nanging pan juragan mah sanes kitu. Sanes jelma datang ka hiji tempat katimu jeung kuncen menta tuyul. Henteu panjuragan mah istuning kuring mah bakal ngabakti nepi laksa kuring. Nyaeta bisa sasarangan deui sareng Putri Malakasari. Nyaeta tuang putri ti Ratu Dedemit Kidul anu kantos ditulungan ku dewek tadi. Kocapna eta si tuyul ka Mang Sobri bari negeskeun yen istuning Mang Sobri mah teu kedah capek pikeun ngurusan diri si tuyul teh para mitra. Pami kitu mah cocok atuh cerit lah. Sok atuh kedah kumaha ieu na dewek ieu nulungan maneh mumpung jagat masih kene poek can tepung kacacarang subuh ieu teh. Tembal deui Mang Sobri naros cara pikeun nulungan si tuyul anu jadi batur anjeunna kiwari para mitra. Sok
Picin eta kabeh bangkong teh anu aya di kembu teh juragan. Kuring bakal ngilu jeung cicing di jero kembu eta. Moal bakal jelema lian mah tiasa nempo wujud sim kuring aing juragan doang anu tiasa nempo mah. Kuring ngajamin bakal ngabakti bari teu menta tuntutan saeutik oge ka juragan jeung kaluarga juragan. Sing yakin ka dewek. Waler tuyul ka Mang Sobri para mitra. Mang Sobri asa ku bingung. Dumu kudu kumaha da bangkong tetos kenging seueur di jero kembu. Upami ditimbang teh mah kenging panginten 150.000. Ayeuna kedah dilepas deui. Hanas neneangan bangkong teh hese nyatana. Ieu parentah si tuyul malah kedah dibuang deui. Nu antupna Mang Sobri bingung, mikir diwulak-walik niat ulah kacicingan ku sifat bodoh dinanangtoskeun hiji tindakan. Juragan, ulah pusing. Ulah bingung ulah. Picin geura eta. Tong hariwang perkawis bangkong mah isukan ge bakal aya rezeki gagantina. Anu gede kaki juragan ti sim kuring. Geus picin we. Nurut ka dewek juragan. Kocap si tuyul. Ngayuh ngarayu saenggalna pikeun Mang Sobri bisa nurut kana parmenta anjeunna para mitra. Ya atuh. Sakalian urang cobian bukti maneh we cerit. Saurna rek ngabakti ka kuring anu tos dianggap dunungan ku didinya pan. Sagala kecap jeung kocap anjeun ku kuring diturut ayeuna. Asal bukti coba isuk datangkeun rezeki pikeun urang anu cukup ngagantian we ieu mah asal tina usah kuring dipeuting ieu kana neangan bangkong. Dan kedah meunah mah ieu teh ditimbang isuk-isuk ka Kang Ojak. Nanging ieu mun isuk teu kabukti ucapan maneh, wayahna ku urang dianterkeun deui maneh ka ieu tempat. Nyanggakeun eta mah sadaya-daya urusan didinya jeung bangsa-bangsa didinya. Moal dek ngiring campur sanaosa kecap basa ti sim kuring mah. Kumaha pami kitu? Tandes wales Mang Sobri. Pungkas bicaritaeun carita katimuna tuyul gacrit jeung anjeunna dipeuting harita. Nya atuh. Sadaya bangkong teh nu geus kaala dibudahkeun deui para mitra tina kembu darigen. Bangkong teh ting arajeleng nyingkar nyebar ka palataran alas. Percis siga sireum kalaluar tina liangna. Harita tuluy siga cerit teh disampak ku dampaleungeun katuhu Mang Sobri tur diabuskeun kana eta kembu. Sapanjang jalan laratan mulang ka lembur, Mang Sobri asa katibaan ku rasa bungah kulantaran paamprokna jeung eta tuyul gacrit. Sok sanaos dina manah mah masih ingat palabahan paham agama. Nanging kahartos harita Mang Sobri nuju diuji ku cara pangeran kana kaimananana. Kumaha carita kadituna urang sasarengan dangukeun deui wae saperantosna musik kacapi nu bade ngalangkung para mitra. Para mitra kaum dangu, dicaritakeun Mang Sobri tos nepi ka paguritan. Salenggang jalan galengan sok sakapeung ancrup ka sologan. Janteun merekeun tapak blokna kana anggean nu dipake ku anjeunna. Di kembu darigen anjeunna emut yen aya makhluk nu janten batur carita di peuting ieu. Tur diteundeun si kembu teh dicangkolkeun di tangkal nangka. Bari dilongok eta si tuyul tina pantok kembu darigen.
Kacrit wayahna rek ditinggal ku dewek da waktos gedeng deui ge bakal subuh gitu. Urang rek bebersih awak teras rek sare awak pada paragel tapi kuring miharep naon omongan maneh tadi dibasa di alas bulang bisa nyatang ke di poe isuk ieu nya. Beja Mang Sobri kasih tuyul para mitra bari nempokeun ti panto kembu dari gen. Siap juragan, siap. Mangga tong kaganggu ku ayana dewek kangge urusan pribadi salira di alam sarira mah. Nanging dewek bakal merekeun hiji cecepengan batu beureum yeuh nu kedah disimpen ku juragan. Sabab ukur ku batu ieu mun diusap dewek bakal datang jeung ngawujud ukur tiasa eta ge ditempona ku juragan hungkul di mana wae ge. Oge salian ti eta mangga urang buktikeun bakti dewek ka juragan. Urang kawitan dina waktos isuk ayeuna juragan. Tembal si tuyul ka Mang Sobri bari masihkeun kocap pasti kabaktian gawe anjeunna kangge Mang Sobri para mitra. Harita atuh Mang Sobri langsung ngaleos tur muruk ka tempat adus batu nu diberekeun ku tuyul batu beureum teh bari jeung leutik teh disimpen dina tempat ku anjeunna. Niat bade ngabersihan awak harita mah tina kokotor sawah jeung alasan. Nu teu lami langsung asup ka jero ti panto tukang nu brasna mungkaskeun carita lampah Mang Sobri di waktos eta para mitra. Para mitra kaum dangu, singkat cerita wayah geus medarkeun di waktos isuk. Panon poe geus mulai munculkeun cahya cengharna. Manuk-manuk ting caricit di saunggal tatangkalan lembur. Hawa lembur manika raos seger. Ibun dadaunan ngiring nyaksen yen endahna alam pilemburan nu asri jeung masih kajaga kulaku cocok tandur masyarakatna. Nyi Lastri sadar memang anjeunna mah rajin, sok hudang miheulaan indung bapana, sagala dicaba ku anjeunna jeung diberesan, piring kotor urut peuting dikumbahan jeung palataran bohareup atanapi paguritan ge disapuan nepi ka bersih. Sadar kulantaran salakina peuting teh kantos neangan bangkong, malihan nepi ayeuna masih tibra da Mang Sobri teh di ranjang kamarna. Anjeunna alim pisan ngahudangkeun, peda ngaraos bilih ngaganggu tina waktos istirahat capek dina ayana. Atuh teu kahaja Nyi Lastri teh muka ka kembu dari gen nu dicangkolkeun harita dina tangkal nangka teh para mitra. Barang dibuka eta kembu, Nyi Lastri kaget teu kapalang. Aya duit gedena 500.000 di jero kembu teh. Ya Allah, Kang Sobri meuni banget kacida. Ieu duit teh kenging nimbang bangkong kenging loba kieu, malah diantep di jero kembu. Kumaha mun aya nu nyandak salian ti Lastri atuh kantenan kumaha bongkor pisan atuh kacape akang teh moal kaubaran. Dasar Kang Sobri mah sok kitu wae ti baheula. Basa kuli bangunan oge sok asal ari neudeun duit teh. Guneum leutik Nyi Lastri dina manggihanana eta duit di jero kembu dari gen para mitra. Panyangkana eta duit teh ladang hasil Mang Sobri nimbang bangkong ka Kang Ojak. Nu si horeng mah eta teh pagaweanana si tuyul gacrit nu teuing meunang ti mana harita teh para mitra. Neng nong geuning ieu teh para mitra. Hapunten anu kasuhun, dongeng teh kedah kapegat deui ku Neng Nong. Nya atuh urang saksian wae kalajenganana ieu carita Mang Sobri dina bagian salajengna para mitra nyaeta dina bagian ka 17. Oge ari ieu carita mangrupikeun carita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang hiburan kangge urang sadayana. Nyaeta kangge maturan sepi dina wayahan urang sarerea istirahat. Ku kituna sim kuring Cing Adnan oge nyuhun bantosan dukunganana ka para mitra sadayana ku subscribe, like, komen, sareng share nya.
Sareng simkuring nyuhun dihapunten oge karena sabudaya kelepatan dina cara carita, bahasa jeung sajabina. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.